Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkeun nami abdi Jihan Novianti, abdi ti kelas 10 MPLB 3. Di dieu abdi bade ngadongeng tentang si kabayan ngalalaut. Hiji mangsa si kabayan keur ngalamun di sisi walungan. Manehna ngarasa lapar tapi teu boga duit pikeun meuli dahareun. Terus aya ide, mending ngalalaut we di dieu. Si kabayan nyiapkeun jaring butut anu geus loba bolongna. Tuluy manehna ngagerem bari nyebarkeun jaring. Mun meunang lauk alhamdulillah, mun teu lauk nya geus takdir. Teu lila jaringna karasa berat, si kabayan bungah dikira loba lauk. Tapi sanggeus dicopot teh ngan saukur sendal butut anu kapanggih. Si kabayan teu putus asa. Manehna nyebarkeun deui jaringna. Ayeuna anu kabawa malah kaleng karatan. Aduh, ieu mah jaring teh siga tukang rongsokan, cek si kabayan bari sesirian sorakan. Tapi pas dicoba deui tungtungna aya lauk hiji anu lumayan gede. Si kabayan kacida bungahna, anjeunna ngagoreng eta lauk di imah manehna. Sanajan ngan hiji nu penting halal jeung meunang ku usaha sorangan. Pesan moral dina carita ieu nyaeta dongeng ngajarkeun sangkan ulah gampang nyerah sanajan loba kasusah. Lamun sabar jeung usaha terus pasti aya hasilna. Sekian dongeng ti abdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.